Nyong. Naon? Ieu naon? Oh, eta teh mari ngokot Bang Emok teh. Teu mere da poho deui eta nana. Naonna? Syaratna kudu diapalkeun. Perjanji teh teu mere nyong aing teh euy ngajedogan di kupang paneurina. Aing peke di penta eta syaratna. Oh, aing lebeng. Poek nyangan maneh eueuh. Untung mah jadi teu bebeunangan aing mantau ge ka imah. Janjina? Heueuh, janjina poho. Heueuh pan mah kudu apal Nyeta janjina. kudu apal, cenah mah apalkeun. Ka dibere paneuri mah kaning aing teh. Batur geus maneunang. Atuh lain ngadengekeun batur mah. Apa nyeta ngadengekeun da ditalar kieu mah aing teu bisa. Poek nyong aing teh balik deui aya kabar canyangan maneh. Karek apal sabaraha hijinya? Hiji, Naon? nasibah wungkul, lain musibah nasibah. Pan janji nasabah didinya teh. Oh, nasabah. Oh, kaituna lebeng aing. Karena kainget karena tahu aing. Atuh mah nya batur ge mere meureunna ari teh Nyata eta. teh mere kudu apal cenah karek dibere. Kudu apalkeun deui cenah mah. Oh, da apal teh. Cek urang oge nih cek urang oek naon da kudu ngapalkeun heula nu kitu tanggal-tanggal. Poho teh jang na teh diapal-apalkeun ge jadi kumaha geus nini teh. Jadi kurang cerdas teh mah teh ai kahayang aya. Ngan otak kita ieu. Ampun, aya kumaha atuh enak kudu ngapalkeun meureun? Lah nyata Ai bukuna mana bukuna? Nyata kamari dibeulem ku aing pake suluh. Astagfirullahaladzim. Turun nehan buku ke kamar itu urang apalkeun hayu. Atuh kudu apal heula naon oge. Kitu mah. Talar atuh talar bisa teh kamari. Heeh. Ah. Geus